Wargi sadayana Wilujeng Tepang sareng Abah ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salman dina seri warta. Dina kasempetan warta ieu Abah baris nguningakeun ka wargi sadaya perkawis salah sawios tempat wisata alam. Nyaeta wisata alam Curug Bangkong. Wisata alam Curug Bangkong teh minangka salah sahiji wisata alam anu aya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Wisata alam Curug Bangkong pernahna di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan. Wargi sadaya, Abah ngemutkeun ka sadayana. Salami nuju pandemi COVID-19 mah kalayan dina kondisi nuju PPKM wayahna. Urang tunda heula jalan-jalana. Upami kondisi tos normal deui, urang tiasa jalan-jalan deui kanggo refreshing. Wisata alam Curug Bangkong anu aya di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan ieu tiasa dibujeng ti daerah mana wae. Kumargi tempat wisata ieu gampil dijugjug nganggo kendaraan roda 4 atanapi kendaraan roda 2. Tempat parkirna oge genah tur aman. Margi dijagi ku petugas salami urang aya di lokasi wisata. Malihan tiasa dibujeng nganggo angkutan umum oge. Margi wisata alam Curug Bangkong anu pernah na Desa Kertawirama ieu teu tebih di jalan arah Cirebon Ciamis. Kalayan angkutan umum mangrupi bis atanapi elep saban waktos oge aya. Utamina upami siang mung ari wengi mah langkung ditabuh 7 wengi muhun tos rada sesah sanes teu aya mung sok lat. Wisata alam Curug Bangkong teh upami wargi sadaya ngabujengna ti daerah Ciamis atanapi Bandung sareng wilayah anu kalangkungan ti arah Bandung sapertos ti Sumedang, ti Kadipaten, ti Majalengka, Maja, ti Talaga. Wargi sadaya kantun ngabujeng ke arah Cikijing. Kitu deui anu ti Ciamis sareng sabudereunana sami ngabujeng ka Cikijing. Ti Cikijing ngabujeng ka arah anu ka Cirebon. Kirang langkung 11 km ti Cikijing ka jalan Desa Kertawirama teh. Upami wargi sadaya kantos ka objek wisata Waduk Dharma mah. Ti objek wisata Waduk Dharma mah kantun kirang langkung 3 km ke arah Cirebon. Wargi sadaya baris dugi ka jalan Desa Kertawirama. Upami wargi sadaya ngabujengna ti daerah Cirebon sareng sabudereunana upamina teh mah ti Beber atanapi ti Cilimus atanapi ti Jalaksana. Kanggo ngabujeng ka Curug Bangkong teh di Kuningan kota mah kirang langkung 8 km ke arah Waduk Dharma atanapi ka arah Cikijing. Saatos dugi ka jalan Desa Kertawirama kanggo ngabujeng ka lokasi kirang langkung 400 meter. Upami wargi sadaya nganggo angkutan umum tiasa di jalan Desa Kertawirama ka lokasi tiasa nganggo ojek. Ongkos ojekna kirang langkung Rp5.000. Atanapi jalan kaki upamina teh mah sakantenan jalan-jalan apanan. Upami wargi sadaya nyandak kendaraan boh roda 2 atanapi roda 4 biasa diparkir langsung di tempat parkir area wisata. Priyogi kauninga ku para wargi sadaya sawaktos dugi ka sasih Juni 2020 hiji mah
tiket masuk nate di karcis Rp5.000 per kepala kalebet murang kali eta teh muhun murang kali yuswa 10 tahun kaluhur ya. Sedangkan karcis parkir kendaraan roda 2 karcis nate Rp2.000. Upami kanggo kendaraan roda 4 karcis nate Rp5.000. Karcis parkir eta teh salami ti urang dongkap dugi urang kawangsul deui. Di tempat parkir atanapi ti pintu gerbang karcis masuk wargi sadaya jalan kaki kirang langkung 200 meter. Sapanjang jalan ke lokasi hawana raoseun pisan. Kaayaan hawa cai Curug Bangkong anu caina nyurug tos karaos di tempat urang markirkeun kendaraan oge. Hawa tos karaos tiis. Beuki caket wargi ka lokasi bakal beuki karaos hawa tiis. Rupina tina perbawa hawa cai anu kacanda ku angin. Di sisi jalan ka lokasi wisata seueur anu icalan mangrupi tuangeun sareng mangrupi oleh-oleh. Malihan anu icalan aksesori khas daerah oge seueur. Aya ning siwur tina batok kalapa, centong tina batok kalapa. Teras aya oge kaosnya muhun kaos anu pengkerna ningan aya tulisan objek wisata alam Curug Bangkong aya tulisan kitu dina kaosna teh. Sareng seueur deui anu sanesna oge. Kitu deui katuangan. Upami urang ngadon tuang teh mah aya nu icalanana. Atanapi katuangan anu sanesna oge seueur nya. Saperti katuangan mangrupi oleh-oleh seueur nu icalanana. Malihan aya kolam terapi ikan sareng kolam renang anak. Aya wargi sadaya janten bilih wargi sadaya bade sakantenan terapi ikan tah gitu mangga aya di lokasi teh. Atanapi atuh murang kali urang jadi tahoyongnya marurang kali alit gitunya sok adat-adat murang kali macan sok hayang renang geuning teh aya kolam renang anak. Tah dugi ka lokasi wisata wargi sadaya bakal nyaksian cai anu nyurug di walungan Cisanggaru anu jangkungna curug teh kirang langkung 23 meter. Tai nyurug ti luhur ninggang kana leuwih di handap matak endah katingalina. Sapali cai anu nyurug kahiberkeun ka bawah angin nabi sejuk kana awak. Sok sanaos dina kaayaan nuju panas moreret hawa teu karaos panas. Rupina perbawa cai anu nyurug kaanginkeun sumebar ka sakuriling bungking tempat wisata nebakan awak urang nu aya di dinya. Dina leuwihna wargi sadaya tiasa nyewa kursi selfie. Kursi selfie ieu tiasa muat sababaraha urang. Teras urang tiasa nyewa kursi selfie. Kalayan eta kursi selfie tiasa diatur ku petugasna kanggo nyaketan ka eta cai anu nyurug. Janten wargi sadaya tiasa dipoto kalayan caket sareng cai anu nyurug teh. Di sabudeureun patempatan Curug Bangkong seueur saung-saung anu disayogikeun ku pengelola wisata kanggo urang adon istirahat, urak bekel upamina teh mah. Atanapi urang adon ngobrol di saung. Nah malihan wargi sadaya tiasa oge wargi sadaya pesen tuangeun. Muhun pesen tuangeun ngalangkungan telepon kitu tah atanapi WA. Didinya ngajareblag tah anu ngiklankeun tuangeun siap antar. Janten wargi sadaya tiasalah teu kedah sumping ka tempat jajan kitu tah tiasa pesen ngalangkungan telepon atanapi nomor WA. Oke baris dongkap anu nyandak tuangeun sakumaha anu
dipesenkeun ku urang ngalangkungan telepon atanapi WA teh. Malihan mah wargi sadaya aya saung sewaan kanggo selfie. Tempatna teh khusus, kalayan tempatna teh di tempat anu luhur. tempat selfie khusus mah tah gitunya wargi. Nalika selfie teh kaendahan alam anu aya di sakuriling bungking tiasa kapoto tiasa kabawa selfie gitu tak ku urang gitu. Wargi sadaya tiasa oge foto-foto di sisi walunganana, tiasa dipoto di luhur batu anu rentul, anu batu tah seueur batu ting baragu di dinya nya di sisi walungan. Tawargi sadaya ulah hilap ngabantun acuk sabangsa acuk kanggo renang itu tah. Bilih ieu mah bilih wargi sadaya bade ngersakeun gitunya, ngersakeun naon papalidan. Margi upami cai walungan nuju ageng mah wargi sadaya teh tiasa papalidan. Nyaeta urang biasa numpak ban di bawah palid tak harus cai kahilir. Ulang ngaraos paur atanapi sieun. Margi papalidan teh dijaga ku petugas anu tos profesional gitunya. Malihan kayak dipaparin naon namina teh arahan-arahan gitu lah. Jantan aduh raosin pisan wargi urang papalidan tadi dinya bari dipoto di video gitu nya, di video nuju papalidan teh wah pokona mah endah lah ketinggalinana teh gitu. Nu motona endah, nu videona gitu tak urang atuh nu papalidanan oge resep wargi. Aduh resep pisan lah papalidana oge. Nah, Abah muningakeun ka wargi sadaya kaendahan alam sabudereun Curug Bangkong, ka apus endahna Curug Bangkong, matak betah matak nineung. Mangga wargi sadaya tiasalah ngadon plesir ka Curug Bangkong anu pernahna di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan. Bade nyalira eta mah. Atanapi cenah bade sareng keluarga, sareng sobat-sobat, sareng sohib gitunya, sareng sohib, sareng solmet, atanapi sareng bebene, tiasa ya urang naon pelesiran gitu tak wisata alam Curug Bangkong. Tapi sakali deui wargi sadaya sumpingna engke nya upami PPKM masa pandemi tos rengse. Mugia warta ieu aya mangpaatna kanggo wargi sadaya. Mangga atuh Abah manawi cekap sakitu nguningakeun ka wargi sadaya warta perkawis wisata alam Curug Bangkong. Mangga dikantun linggih permios.